Mana naon ngajak Kang tadi? Urang teh api obrolan we, urang ngobrol atuh di dia bari santai ya. Ngobrol naon? Ya teh urang bukan niat, sebenarnya mangan era ngomong lagi sebenarnya mah. Urang teh bukan niat hayang nyandung euy. Asli ngadukung pisan urang mah masalah eta. Masalahna ayeuna jumlah awewe teh leuwih loba dibanding lalaki. Hiji banding 12. Eta tanggung jawab urang teh awewe teh dek saha sok. Bimbingan dalenku. Lalaki tugas lalaki. Mikir kadinya mah kan hiji nu can ieu teh urang can boga teh euy. Naon? Izin tinu pamajikan. Ngomong gitu atuh aing kan sarua aya masalah kitu mah sambil izinan sia. Masuk keluar masuk masuk lagi keluar